ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah. Urang kadeketan urang ka Allah teh dengan bahasa wusul ilallah ma'rifatullah ngaranna kumaha tabirna. Ketika tabirna nyingka brek eueuh tabir urang jeung Allah wusul ilallah. Kahalangan ku kahayang urang tek gitu ya tabir antara urang jeung Allah. Kahayangna nambah tek makin kandal. Nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema. Jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan. Di samping eta urang dek meniti usaha deui nyieun pabrik anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan. Urang dijieun manajemenna sedemikian rupa arahan pemikiran urang teh per detik per menit per jamna teh ieu teh nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir, memikirkan tentang pabrik. Manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik. Keuntungan nangke urang bakal dibelikeun ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur. Tabir urang di dinya. Pamajikan gatu kudu nambah manya, mobil anyar deui pabrik nyieun, pamajikan nu eta keneh kuno. Kuno atuh emang diberebes awewe. Jangan keberebes jenting hideung ge tukang endog asin. Penting nurut. Kurang puas ka Lampung, putih geulis ngan adat. Nah, tabir urang seperti keur jaritakeun tabir. Terlalu luhur tambah meureunanan kurang mah nu handap we deuh hayang meuli samping bagus. Allah kahalangan ku kahayang samping. Deuh hayang meuli baju bagus, deuh hayang meuli jas. Tabir. Ulah aya kahayang gerage picen sep arahan. Dengan gua apa aku? Renungkeun ku urang lamun cekang jeung nabi dunia teh ieu teh horenganan fana. Kunaon di hati aing resep kana dunia pajiin-jiin atuh aing jeung ucapan Kangjeng. Jelema nu cinta dunia mah moal wusul ilallah. Usahakeun ku urang awak sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggi motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae aju sia aya resep kos kitu makan sia engke menikmati engkena ka dituna teu meunang aya jelema hayang diwadoh-wadoh wadoh Haji Pendi kabeuli di mobil tah wadoh Haji Pendi mah keren nah waduh Haji Pendi mah hebat ya nah Gus siapa dulu dong nah didinya tabirna antara Haji Pendi jeung Allah datang ka paeh kahalangan Allahna mantak meujeuhna di ka jahanamkeun bidadari ge kageteun aya nyana di sorga tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga saya enggak mau meladeni